Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amabadu. Jamaah sadayana anu kalintang puji simpul dihormat. Dina kesempatan disimpul ngobrolkeun nutu kawajiban keur ngalaksanakeun puasa Ramadan. Rupina aya salapan golongan jalma nutu boga kawajiban keur ngalaksanakeun puasa Ramadan. Sebenarnya cina gitu salapan kering salapan golongan manusia diwajibkan puasa dengan lamun erek teama jaitun wenang. Jadi bisi nah lamun orang ningali untuk puasa, oh berarti jahit kasih etama. Jadi urang teh bijak ari nyaho mah moal monisa ngeunah-ngeunah nyebut goblok. Ngomong hanya nyebut edan mah pantes. Itu nyebut goblok mah kekeunah. Oh jahit urang. Mana cenah anu salapan golongan jalma anu boga kawajiban keur ngalaksanakeun puasa Ramadan. Kahiji as-sobiyyu budak leutik nu can balik. Dimana budak umur can balik teh bandung ku umur 15 tahun. Mun ku kaluar mani salapan atawa budak awewe salapan tahun tak eta can boga kawajiban keur ngalaksanakeun puasa. Ninganan budak seneh sok paruasa meunang wae maksudna ngan teu wajib keur ka budak nu can balik. Kusabab teu wajib lamun teh mah urang maksa budak titah puasa heg tepi ka maot dosa kolot. Naon bagi gitu sabab tujuanana ari keur ka budak mah ala kadar taklim. Dititah puasa geuning umur karek 4 tahun ditah puasa eta mah taklim. Itu umur karek 4 tahun sok puasa geuning aya tepi ka lohor. Ya tuh mana sok aya yang tepi ka lohor geuning anak aki-aki ge. Tuman juga kan. Ningali puasa takeur ka budak. Bila mana ayeuna naon budakna posisina can balik salapan tahun mun budak lalaki atawa awewe can kaluar mani atawa can haid berarti can balik. Haid teu puasa teu dosa gitu maksudnya. Sabab can boga kewajiban. Maka ketika aya budak diurang diperintah puasa gitu hei tepika naon katingali ke urang budak teh geus ngalalempre ulah dipaksakeun kade anak inju tahun kau ira geuningan ya nu tepika maot budak tahun kamari asal tahun itu yang rame berita budak cenah naon di jam 2 keneh geus teu kadugaeun
Bapana disingsionan ungkit kena sokoi berpuasa padahal bapana mah teuing ting puasa ting teu singsionan ku bapana budak teh tapi kata bisa ojah cenah ngalalem dengan jam 4 tibra cenah si nyai di PPS macam teu tahun teu capeun cenah puasa bagi udangkeun tengah genep boros nah lamun posisi gitu kalau teh doa gitu. Baik menanganya rendah dosa ketika itu teh. Sabab agama ngaringan ke la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Hiji tah di mana budak can balik can boga kewajiban keur ngalaksanakeun puasa. Kadua wal jununu jelema edan. Gede ieu mah ngan kacek junun jika wancok gitu. Nah iya mah edan jelemana teu boga kewajiban puasa. Mata ketika jelema keur puasa edan sok sanajan seger began anggar we batal. Nah maki kitu sabab jelema edan teu boga kewajiban keur ngalaksanakeun puasa. Jelema edan. Jadi budak atau jelema edan budak teu boga kewajiban can balik. Wah ieu mah cenah balik mis negara bos-bos tapi teu puasa eta meuh. Teu puasa berarti edan. Dari kolot mah geus balik mah kasebutkeun Islam baligin akilin anger wae wajib keur ngalaksanakeun puasa. Lamun damat teu puasa dosa teh jelema. Itu dosa. Bisa aya jelema bok teh teu puasa bok dahar. Puasa eta dosa. Kan di mana-mana geus kitu wajib keur jelema teh. Nu godim nya nu godim. Di mana-mana geus dahar teh wajib teh jelema teh ngakal. Aidon itu kurang dahar 2 kali doraka. Wah kabayang 8 kali dahar. Ya sabar hati kalian setiap bulan dahar dosa. Itu dosa jeung dosa. Nah babu ke kewajiban ngakar sanggeusna teh. Kari-kari nya puasa tina eta dosa, nya tina ngakar ge dosa dan bertikal-tikal. Ketika jelema naon muslim baligin akilin kali-kali teu puasa katiluna wal maridi jelema wal maridu jelema anu gering tade jelema gering teu meunang dipaksakeun gering kumaha gering ye umpamana jelema teh dibawa ka dokter bawa ka mantri mun diurang cek mantri teh pak ieu bapak boga penyakit mah lain penyakit mama mah gitu boga penyakit mah ieu lamun bapak dipaksakeun puasa maka bakal terjadi kemodalan cenah ieu dokter teh bakal jadi kitu cenah bahaya keur bapak tamangka bikin eta si jelema itu menang untuk puasa teh itu oke turutkeun anjuran dokter maksakeun we jelema teh sedikit tukeun ku dokter teh pak tadi teh dokter teh lamun bapak Junaedi ngalaksanakeun dipaksakeun ieu puasa maka Bapak Junaedi akan terjadi kemodalan. Maka Bapak Junaedi teh tong dipaksakeun puasa. Kebenaran. Sok we turikeun anjuran dokter. Jadi ulah kieu ulah aing marido tina keur puasa sing kamodar ge. Ulah kitu teh ada hukuman cerita kitu. Kade, jika bener teh ngomong teh. Padahal hukumnya salah. Ya Allah tuh ditagi itu tidak baik pada waktu. Tuh orang tetap puasa ketika naon
diponis ku dokter ieu boga penyakit lamun dibawa puasa bakal bahaya madarat kana dirina tong puasa. Wah apa ieu diruku ya gering-gering gitu mah urang karek lumesan gitu ceuk eta kalau urang ge moal mata tepi ka mare mun ngelaksanakeun puasa teh gitu. Malahan mah cek Nabi geuninganan tuh Asia musihatun puasa teh mata sehat ke jelema teh mata orang kafir ge geuninganan aya puasaan kunaon mah ge kitu nyahoeun bahwa puasa itu teh ngaduduk kana penyakit-penyakit maka kurang karasa keur puasa mah paranas kaduduk teh penyakit teh itu malahan mah dipikir ieu mah nu mah ge sok ngaderak cager ieu puasa mah sok loba anu boga penyakit calageur hikmahna tina puasa kunaon mah kitu sabab puasa teh bisa ngaruksak karena sel-sel naon virus-virus nu aya dina awak ya jeung Nabi gitu puasa teh sehat ieu mah inget dongeng bu cek dokter teh pan gula penyakitna gula mesti tinggi cek dokter aduh cenah ieu bahaya ade ulah ada amis-amis dipuasakeun tilu poe loh puasakeun malah kami geus wasiat bisi aing jeung umur anu geus wasiat itu tapi kapan waktu sekepleng rabun dok di bawah puasa begitu sehari puasa normal terada normal jadi kalian 2 poe terada normal 3 poe cager yakin di bawah puasa itu cagur kasih awak kali cek teh malahan mah tarana naon gulana jadi nurun otak nyebur ngopi lagi tapi kalau dinya 8 kali 10 kali sampai penting tapi kalau nanti gitu tinggal padahal cek medis mah ada bahaya gitu teh di bawah puasa masyarakat ngajak Nabi gitu lamun segieu mah anu jaiz ya lamun di bawah puasa teh masuk rasa itu anu bahaya mah di bawah pulang puasa teh kalanyong di mana jelema paling jeung bulan Ramadan kali-kali boga penyakit dipuasakeun karasa kana awak ge kalah lain ngageuran kalah karipuhan mangka eta keur sia jelema menang mun teu ngalaksanakeun puasa makan orang kafir gitu sok aya satahun goreng-goreng sehari biasa nanti lu poe disebut naon talamlin yang super rasa orang Cina puasa mantu nawe sama godin saya tahu itu dia tidak nyatu ngumpul nanti sama godina puasa kunaon mah gitu sabab cenah lamun jelema satahun full teu pernah puasa sapoe-poe can eta jelema bakal timbul ku penyakit ngawayakeun makanya ngomong berkafir ge aya puasaan sia eta mah ngan ditungkul bedana urang mah nawe itu sama godin sia eta mah henteu tinggal nya teu nyaman sabab puasa eta matah nyehatkeun sok geura jelema puasa mah sehat awakna sacontohna di urang tua Buya Hasan kumaha poe pan puasa tinggal 19 tahun lain eta deui eta mah kecuali dana poean-poean tasrek untuk puasa ge hari-hari biasa puasa gara-gara tapi tinggal awakna sehat kalau dayang plon dilik-lik nah isi ibu telah puasa kalah kunyin puasa menyehatkeun kan itu nu boga penyakit nu berhubungan itu jeung lambung biasana itu cek dokter bahaya lamun dipuasakeun mangka
teu boga kewajiban keur puasa. Ari kitu mah geuringna bro. Bawa ka dokter, cek dokter teh nyaram naon? Teu nyaram puasa. Ka urang teh. Teu nyaram puasa biasa ya dokter. Eta jelema teh eta teu puasa dosa itu. Ini mah geus anjuran dokter jeung kasabi ku urang oge dibawa puasa teh ieu jeung ngagabrang ieu. Itu ngagabrang cuk urang teh nyoan teu palaku ngalentang ngalulus. Nenyok hayo mah komoh apa. Wah, ieu bahaya ieu dibawa puasa. Tah baru mun kitu urang teu boga kewajiban. Nah, itu kewajibannya tangke di mana gue sawal pedoan itu kewajibannya deh sampai macam-macam buka mulai waktos apa Yuna udah ngobrol gitu macam-macam buka teh lupa sahadai wasuyuhu tuluy kolot nunges doi nunges pikun cekurang lang boga kolot rek indung rek bapak atawa aki nini geus pikun kau kita puasa sabab teu boga kewajiban ieu sok salah ieu anak teh sok salah kalahkeun kolot geus pikun gitu teh dititah puasa kayak joge langsung disumputkeun itu padahal teu boga kewajiban naon atuh ala kadar hijjah jadi mana ngomong adan we atau jam 5 sedang bener anak teh anterkeun bijahna ya mayar bapak naon teu kuateun ngalaksanakeun puasa gitu jadi bapak ya teu kuateun ngalaksanakeun puasa ieu bijahna itu ulah sore sore berkeut kasaan hakna sore berkeut gitu tilu deh kawin meureun sabulan mah siapkeun batak nu boga kitu gitu nu boga musuyuh itu mah siapkeun tilu deh kawin cenah moal tilu deh moal kitu cenah erek dipulkeun tilu deh ka gitu deh ka pikeun we kumaha eta cenah bijah kitu teu naon ngan maksud di alus keneh di kitu teh bisi karek 15 poe kabur maot dicokot deui pan era itu maksudna agama mah bijah karena kudu dituntut gitu lain teu meunang diblokkeun 30 poe ngan bisi karek tanggal 15 takolot urang teh kabur maot sedengkeun pan geus maot tuh naon tuh kudu di eta kudu dipijah era urang nyokot deui sadeka setengah manya nyomang kadukeun ah pijah moal teh ka abahna kabur maot samewa kan gitu nyewa makanya gae diplakkeun gitu nganu alus mah itu sapoe samun sapoe sambut saeter lah gitu urang berarti tilu deh kawin tadi mana kolot geus dohib itu rek imam rek bapak nang ini tong dititah puasa sebab teu aya anjuran di agama teu sok itu teu anak teh nama kayak gitu abdi ya mah keluarga anak-anak teh cenah aku teh puasa aja ini tapi cuma comong gue terus buku sekali kita lain kita perlu puasa sok senyal ini kayaknya anggaran siapkan sekadus nah gimana ke situ bangun sama anak tapi kalau mana kita hidup gitu masuk di sumur-sumur biasa namanya tadi itu anak lain tengah cima yang ngaji mau anak tengah cima kalau disumput kok ayo mau disumput kok di kuncian Tejuna eta bisi kitu. Kusake kalau teh mau dosa ka anak teh. Tunggu apa? Udah mah kayak gitu. Sabab agama teu ditah kitu. Jadi geus doib mah, geus suyuh. Itu geus kuat ke ngalaksanakeun puasa.
sok we sinagodin sinadahar da eta mah teu boga kawajiban nu boga kawajibanna ukur ijzah itu ijzah abdi ge cenah beneran ieu mah geus kolot cenah abdi ge kumis geus bodas dapat cenah geus pieu teu kuat cenah puasa abdi giliran aya ari teu numpak jijak eta mah bari puasa teu kuat giliran ari teu nongtoyong ya mana geus banget gitu geus pikun hei teu nanaon sadai la hamil awe hamil di mana-mana awewe ke hamil sieun madarat kana awak sieun madarat kana ulah sieun kaguguran kade mun sieun karana kaguguran mah teu meunang tuh ngadi mah lamun sieun eta jelema sieun madarat kana awak jeung kana kandungan tah meunang ari kitu mah sieun cenah sieun budak kana beuteut teu kuateut ta eta dosa belum kayak gitu emang menguatkan jeung nutumatkeun lain pangeran gitu eta mah teu meunang gitu mah ya nanti gitu jadi mun urang sieun madarat kana awak oge kana beuteung jadieun hei teu boga kewajiban teh jelema keur ngalaksanakeun puasa sok sanajan cenah naon hamilna teh hasil jina hasil jina mah lain disalaki mah menang ngecer gitu menang ajar kuat atau ajar dina juhud menang gitu penuh penuh gitu hamil bangga ini cina si Yai mah damang nanti cina gaji cina 5 juta sakumayan deh kadang-kadang seminggu cina menang 5 juta ya kawenang gede-gede itu boga kewajiban pan meureun puasa tasok sanajan hasil ladang jina hamilna anger teu boga kewajiban keur ngalaksanakeun puasa hamil mah atawa cenah hasilna teh hasil subhat eta teh si hamilna teh subhat mah kasalahan boga pemajikan kemar urang teh boga pemajikan kemar tuan terpugu meureun sarua aya kemar malin bari kemar mah lain itu sarua mah lain kemar dunia jeung wahab lain kemar kemar sarua wajahna teh teu boga awewe sarua wajahna abi lanjut urang sempat liar berenangnya entah abi nanti ka urang kalanjutna oi urang pan lapar membaik di kota jebus itu hees deui teu kenah bro itu urang teh beres teh urang waktu umpes na pemajikan begini itu berarti kamar teh keluar gopek pemajikan urang aya kursi ini ngomong ieu nya kan di kamar lain cenah eta mah adi nganyar imam mati mata dia tuh di pasar berarti kesalahan pak kesalahan berarti itu teh hamil subhat disebutna ladang dina subhat maka di mana berpuasa sok sanajan hasil subhat apa beneran menurut teman ya cuma teh dakar itu bedora bisi urang kasalahan teh dosa kasalahan tuh kesalahan dosa karena kesalahan hamil dan itu subhat disebutna hai keur puasa teu boga kewajiban keur ngalaksanakeun puasa itu hamil juga dipaksakeun cenah sok aya satu teh panas betul teh cenah panas menyokan juga menyokan bawakan ngomong cenah istimewa tinggi itu panas karasa geus besok buka kalau bagi itu bisi madarat kana awak
oge kana janji. Oge wal murdiah jelema anu nyusuan. Awewe keur nyusuan tah dikirakeun cek urang wasati awak di bugang kieu cek awewe. Yung jadi kalangan yung dia cenah teu parang kuwi sirah ge dulang. Soke mau buka. Itu buka. Tong ngalaksanakeun puasa. Kunaon mah kitu? Teu boga kewajiban. Ari urusan kono mah lain deui ge hukumna. Tahu ya bila mana kenyusuan gitu. Sok sanajan nu disusuan anak teh lain budakna, budak batur meureun. Nyusuan aya batur. Itu indungna meureun maot sok didapat geuning. Ini disusuan rek wae. Malahan macam video mah tuh. Walau bil dari adami cenah. Kadaba model sato. Bisa gitu Bu. Itu jelema nyusuan sapi atau domba. Pas keur puasa anu cenah naon kieu ya awak teh ngagabrak kieu. Teu boga kewajiban keur ngalaksanakeun puasa. Sok buka. Nyata cenah domba ieu mah nu disusuan ge sok sanajan domba. Nu disusuan atawa sapi. Nah, ya gitu cenah jelema nu disusuan domba atawa sapi, aya mah tak aya hukumna ge. Nya aya geuning na YouTube. Indungna teh keur di warung. Jelema indungna teh. Indung susu maksudna. Keur di warung ngengang ide ke warung. Budak selok nih ngegenyol biasa. Duh, aing mah leuweung ngabayangkeun susu, ngabayangkeun eta salapina eta. Sareujeung jeung sapi anjir. Tasok sanajan nu disusuan teh lain anakna, anak batur. Atawa nu disusuan teh sato. Sok sanajan nu disusuan sato, kira-kira madarat mah kana awakna. Leuwih ade tong puasa sebab teu boga kewajiban awewe nu keur nyusuan naon ngalaksanakeun puasa. Nah, gitu sote lamun matak madarat kana awakna. Ari kitu mah jaga kana waktuna naon, kana waktuna naon. Ngalaksanakeun puasa sok we heula, ngalamun dirasakeun ku urang kieu ye. Itu karasa teh kana awak teh sakieu ye. Ah, eta baru. Itu teh boga kewajiban keur ngalaksanakeun puasa. Jadi ulah digeger bisi aya tetangga itu keur nyusuan kali-kali kabayangan ku urang ieu sia teh moal balawakan berang-berang keuneh tong digeger. Oh, eta mah teu boga kewajiban sabab keur nyusuan. Atau pemajikan urang ulah karang urang teh kade nyerakeun tukang ngamingu bukan ngabok pemajikan gara-gara begitu gitu kan eta bukan naon keur nyusuan. Sadri wal musafir jelema nu musafir teh kumaha liar anu jauh musafir gitu urang teh liar buat boga dulur di Cianjur lecet teh ka itu tah eta teh teu boga kewajiban jadi lamun teu puasa ge teu naon maka bae geuninganan guruna eueuh jelema teh sokor ramai jang tah jelema liar mah meunang teu naon gae itu teu naon-naon makanya rek puasa mah sok loba kadang di jalan-jalan teh eta naon warung-warung maruka warung kaki itu warung kaki tinggal aya dengan sinetron akan segera tayang sebentar lagi cokorna aja katanya orang teh puasa. Nah lamun jelema nyaban gitu tapi geureuh itu kurang itu geureuh sia teu puasa karena ini kan balik di kota doa sia teu doa itu mah sok sanajan urang teh kuat wae itu sok sanajan kuat ada dipikir dia mah ada jelema eta mah lain ka Cianjur sing ka Bandung oge asa kuat ya geuning sok sanajan kitu bisi ere
hei gue karena naon terbuka kewajiban ngan kacek wajib kodok kodok mau wajib doa enggak berarti hukum nama kodok mah lain dari pakai urusan kalau itu teh kapan juga ulang bahas nah dekat dengan bertemu kan jadi salapan sadri wanifas awen nifas tuh wajiban bahkan gak puasanya dan tidak habis sadri wahidu awen nuker hen terbuka kewajiban mata nifas nuhen ulah digeger untuk puasa teh naon mati gitu daerah mah terbuka kewajiban artinya eta salapan rupa anu naon anu terbuka kewajiban ngalaksanakeun puasa Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Rabbana dzulna muslimin wa rahmatullahi al-Fatihah Wa iyyaka nasta'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh